Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Tia Agustiana ti kelas 10 IPS 2. Bade macakeun babad godog nu judulna Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa ge teu aya hiji jalma nu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan yen dirina hoyong ninggal getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadangu sasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat baeng nyauran para ahli nujum kerajaanna. Menta bongbolong sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabigem teu aya nu nembal. Ngan teu lilau jug-jug aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu, "Kanjeng Prabu, kula bisa nuduhkeun saha jalma nu bisa nandingan kasakten tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh. Ayana di negeri Mekah. Ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kira nu bakal unggul lamun budak kaula tarung jeung Bagenda Ali?" Kanjeng Prabu alik naros. Aneh pisan samemeh ngajawab aki teh geus ngaleungit. Duka ka mana ngilesna. Teh harita Kean Santang teu geunah cicing. Hayang geura sok patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngado jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi saja miang ka negeri Mekah dek nepungan Bagenda Ali sanggeus diwidian ke Ramana gejli gue. Anjeunna angkat ti Pajajaran lempang ngulon muru ka lebah panon poe surup bubuhan jalma sakti lempangna teh napa kancang. Nyata lempang dina kulit cai nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi di nagara Mekah Kean Santang patepung jeung aki-aki nu keur ngiuhan di handap tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki ngukur melong. Neges-neges ka nu anyar datang, "Saha ujang teh?" Pok kalakah malik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali, cenah anjeunna teh sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." "Oh kitu, yuk atuh tuturkeun aki," ceuk eta aki ngajak indi ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakaroge sababaraha lengkah, aki-aki teh pok nyarita. Itek aki ketinggalan. Cing pengnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik, maksud rek nyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang itek dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian nyabut deui eta itek sataker tanaga. Aneh pisan lain itek nu kacabut teh, tapi kalaka sukuna amblas kana taneuh. Kitu jeung kitu wae. Unggal manehna nyabut sukuna malah beuki mebes. Kean Santang geus ngoproket kesang itek angger teu bisa dicabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki ieu boga kasaktian atau lain jalma samanea. Langsung nanya, "Saha are anjeunan teh Ki?" Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula nu diteangan ku Andika teh. Kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuk kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk. "Kaula taluk sumarah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam." Walon Bagenda Ali ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngarap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang nu dibekalan ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an
Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Deui ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun keraton ngungsi ka hiji tempat nu di pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang, ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Mung sakian ti abdi bacakeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.